Jadi si golok anu meunang ngasah eta golok anyar tah satu acan ieu tiap entos wiridan entos amalan cenah eta langsung dijajalekeun ieu we keureut-keureutkeun kana badan urang kana awak urang kana kulit lamun jebol bae tah eta si caina eta nu tadi urang entos wiridan teh kan aya caina aya cai di payeuneun tah eta bari dibacakeun eta terakhirna ilmu panutupna caina teh ilmu cai. Bismillahirrahmanirrahim. Heh widi bermula yang menjadi wadi, sudah menjadi wadi menjadi mani, meningkam rasa sudah menjadi sekalian yang bersambung, sekalian yang berdarah renggang, rapat tertumpat terkunci terkancing alif berdiri bernanti. Heh nafsu hapus hupas dengan berkah mukjizat penghuluku Nabi Muhammad SAW, dengan berkah doa keramat guruku, dengan berkah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, hak 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 7 kali hakna eta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dina ungi ayeuna iya Mang Utom ya bade cuma eta berbagai pengalaman salah sahiji rerencangan gitu nya. Rerencangan aya hiji rerencangan. Anjeunna teh pernah tolab atawa ngalaksanakeun tarekat torikohnya. Cuman torikohna ieu torikoh Aceh. Anu mana panginten torekat apa tarekat? Torekat Aceh eta salah sahiji di Banten mah paling sepuh eta. Paling kolot jeung sangat luar biasa pada zaman baheula mah torekat Aceh eta nya ilmu Banten eta torekat Aceh. Jadi ilmu paling kolot. Lamun ieuna identikna eta torekat Aceh eta kana ilmu kedigjayaan, kana kekebalan, kana kekuatan gitu. Sejarah singkatnya tuh mah. Sejarah nama Aceh eta berarti kan bukan asli di Banten ya. Iya muhun panginten. Karena mungguh dina silsilahna oge satu acan ngawitan kana amalana atawa aurodna eta da aya di antawisna salah sahijina gitu ulama anu ti Aceh anu dihadiah khusus eta di antawisna Syekh Samandulang, terus Syekh Ali bin Syekh Syihabuddin ti Aceh eta. Syekh Samandulang, Syekh Ali bin Syihabuddin. Sekarang hiji deui Sohibul Ijazahna eta Abah Haji Bakho bin Abah Haji Sakiman eta. Terus ka dieuna deui kahandapna deui sampai ka panginten kana rerencangan gitu nya. Karena saabdi-abdi mah kurang ieu. Teu acan ngalep. Gitu. Lapana nah wallahu alam da panginten gitu panginten nya. Dina anu aurodna mah hiji tahlil gitu santos beres ieu tahlil sholawat sareng istighfar cuma eta unggul. Cuman di bahasa eta wiridna aya sapalihna bahasa Aceh gitu. Bahasa Aceh cuma berkolaborasi sareng aya oge bahasa Indonesia gitu. Bahasa Melayu bahasa Aceh. Contoh penggalanna kumaha? Contoh penggalanna kumaha ye? Dengan era-era eta torekohna atau doana atau eta. Nya Bahasa Aceh. bahasa Acehna kayak hilap deui bari jeung teu acan ieu kapan teu acan belajar teu acan ieu. Cuman hanya menyimak teu na anu entos pangalaman gitu rerencangan. Cuman kan arek puasa eta torekat Aceh eta kan lilaana eta lamana 5 bulan. 5 bulan. Puasa berturut-turut. Puasa henteu. Jadi 5 bulan. Tina tanggal hiji be puasa sampai ke tanggal 7. Tiap bulan eta. Jadi dina sabulan eta puasana 7 poe. Cuman di dinya teh tiap tanggal 14 begadang biasana kitu sarerencangan teh. Tanpa ya puasanya eta mah. Henteu. Eta bebas, cuma tiap tanggal 14 beta begadang we begadang. Biasa ngarokok gitu.
daang ngopi gitu, nu penting ulah sare selama selama 5 bulan. 5 bulan. Selama 5 bulan. Adapun prakteknya eta luar biasa, jadi sagala diayakeun. Santa acan puasa eta sahurna teh santosna ijazah eta. Biasana meser golok anu anyar. Meser golok anu anyar. Terus nani tah bahan kain kapan. Kain kapan praktekna teh nya. Praktekna. Amalan ya. Amalan. Kalau kain kapan Sareng cai sagelas. Santosna salat hajat gitu nya amalan. Tah si golokna eta dibuka, disimpen dina lantainya dina sajadah ditutupan ku kain kapan, dicalikan terus amalan beres tah tiupkeun kana cai. Terus amalan tanya tiupkeun kana cai. Dileut sakedik tah santosna dileut eta ge mungkinnya khawatir. Ngajajal bari ngajajal langsung uji coba kapan. Jadi si golok anu meunang ngasah eta golok anyar tah. Satu acanit tiap entos wiridan entos amalan cenah eta. Langsung dijajalkeun. Ieu we. Keureut-keureutkeun kana badan urang, kana awak urang, kana kulit. Lamun jebol bae tah eta si caina eta. Nu tadi urang entos wiridan teh kan aya caina, aya cai dipayeuneun. Tah eta. Bari dibacakeun eta terakhirna ilmu panutupna caina teh, ilmu cai cenah nya. Lamun ieu mah dina sirepanna, nyirep getihna eta. Gitu. Di pas ujungna kan aya. Upami ieu teh mah bahasana bahasa campur. Upami telepat teh mah Bismillahirrahmanirrahim. Heh widi bermula yang menjadi wadi, sudah menjadi wadi menjadi mani. Meningkam merasa sudah menjadi sekalian yang bersambung, sekalian yang berdarah renggang. Rapat, tertumpet, terkunci, terkancing, alif berdiri bernanti, nafsu hapus hupas. Dengan berkah mukjizat penghuluku Nabi Muhammad SAW, dengan berkah doa keramat guruku, dengan berkah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, hak 7 kali hakna eta. Tiupkeun maneh eta. Rapat deui. Ceunah kitu ceunah. Rencangan. berarti eta ge semi yang jawaban gitu nya. Semi, cuman kan diawali ku bismillah, diakhiri ku la haula. Atau syahadat gitu. Gitu. Kan dengan berkah doa keramat guruku, dengan berkah mujizat penghuluku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak karena hakna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu maha merek pertolongan dikehendakeun ku Gusti Allah kan. Berarti yang nyirep yang hadekeun luka. Jeung nyirep, hadekeun luka gitu. Nyirep darah gitu. Eta oge seueur pantanganana kan, aya pantanganana sajabi teh eta. Di antawisna ulah ngamam waluh cenah. Waluh siem teh waluh siam. Puasa apa seumur hidup? Lamun anu mantangan mah selama puasa atau jarak 5 bulan eta terus. Lamun anu kuat mah saterusna gitu. Lamun hayang ieu bae mah dina kekebalan. Bari jeung amalan diamal gitu. Diamal di antarana waluh, pai senten. Naik kalapaan, bugis, bakpao. Terus kacang sair, kacang sair mah di Arabnya. Kacang sair. Eta cendol eta henteu cenareng upami ka kebon teh mah kaleuweung ulah motong-motongkeun regang eta mah untuk arek di kebon arek dirompok eta aya regang ulah dipotong-potongkeun. Oh, pantanganana gitu. Naon cenah tamang di balik pantangan tadi mais gitu. Atuh jigana lamun waluh teh mah supaya kuat dibom gitu. Lamun ieu teh mah kacang sair atawa ieu kana pelor. Terus lamun bakpao, lamun supaya ieu ulah kena ku teluh ku santet gitu. Karena didinya tadi na tarekat Aceh eta aya hiji amalan atau beberapa amalan nya diantawisna tahlil la ilaha illallah terus sholawat sareng istighfar. Eta pedomana mah anu dirutinkeun eta tarekat Aceh. Gitu. Jeung aya nu lucu oge anu lucu. Aya nu lucuna di hiji rerencangan gitu. Manehna teh buru-buru malam minggu ting deuk nganjang buah gitu nya aya nu lucu
si di hiji waktu eta rerencangan isa keneh gitu si ukuran jam 9 ya berhubung ieu bisik peuting kasarean gitu cenah teh. Peuting kasarean amalan lah manehna. Golok bu ngasa koseng bu. Tanpa tanya deui ngawalan puasa kapan. Henteu tanya deui manehna bari diterangkeun ku sakadang guruna eta maneh bari nundutan maneh. Bos amalan. Henteu masini deui ari nu sanesna mah kapan peuting biasanya entos sare gitu nya. Udang biasa salat sunnah nu sajabina. Manehna mah begitu salat Isya langsung amalan. Henteu ngahareupan ca itu naon. Barang geus kitu ceus beuh. Yakin manehna sebab yakin. Geus dibaca terus dibaca. Dicabut golok langsung di ieu kana ieukeun aya. Jug gitu nya kitu. Manehna geus pede bae nya. Terakhir ngajerit manehna kieu. Yo, waro cenah kan gitu. Kunaon dia? Cek hiji rencangan. Henteu teu naon cenah. Sok kuat biasa ku isin. Kunaon cenah. Ieu aing ieu kunaon? Tuak bontengan. Tuak bontengan ieu na ieu. Mereji. Mereji, tapi sanes darah. Darah putihna wungkul. Mungkin sampai ayeuna sia teh berarti tahun 2004 sampai ayeuna jiga tangga di dia ye. Para rutih. Tah buru-buru ku manehna aya cai teh tah. Wasilah cai eta. Usap-usapkeun. Si ngoreng si eta mah begitu seret si cai teh teu diinum heula. Kitu lah jebret nya jebol. Tapi kuari ge aya eta pakan jiga tangga dieu. Nu terakhir doang eta jebret bebeneran. Mun ada jero saeutik. Eta yakin luar biasa tapi aya kawani. Biasa eta melatihan pertama mah kapannya pertama pengenalan gitu. Pengenalan antara besi, baja. Namun dia benda-benda nu tajam pengenalan heula kana kulit urang. Diwauhkeun lalahunan heula atuh lain. Lalahunan kayak geus kadituan ngawanian karak. Lamun ieu teh golok dikeun ka ditilepkeun tarik seret. Lamun eta teh mah nempo terus kana ieu dijajal lalahunan mencet urang teh lalahunan. Lamun yakinna semakin kuat karak mah dikedeungan di ieu. Makan lamun anu tahap 2 mah aya hijib Aceh na eta. Jiga hijib Daud gitu. Bisa ngaleuskeun benda anu keras. Jadi dileuleus-leuleus gitu. Eta. Cuman tadi teh balik deui. Lamun urang sakira-kira bari jeung puasana lillahi ta'ala insyaallah diijabah. Adapun lamun pake takabur mah asana keur puasa kenehna bae tuh geus pasti jebol pasti teurak. Karena anu maha agung mah nu ngaranna Allah Subhanahu wa taala. Golok eta dijieun seukeut ku Gusti Allah anu henteu nyeukeutkeun ge atas Gusti Allah atas kehendak Gusti Allah. Di bawah takabur mah kabeh teu hade nya kitu. Luar biasa. Hijab Aceh dibawa ku para ulama ke Banten gitu. Apakah memang tujuannya sebagai perlindungan diri gitu. Sehingga Banten disebut Jawara lah dalam kata itu. Eta kapungkur mah zaman kapungkur kan. Torekat Aceh sempat sirna banyak sempat sirna. Ayana torekat Aceh eta harita keur waktu zaman penjajah. Nah, zaman penjajah nu mantak identikna eta torekat Aceh eta dipuasana ku santri harita. Ku santri. Jadi para santri eta terus diijajahan. Karena keur ngabackup eta para penjajah. Sempat aya mantak ayeuna mah sering kan ilmu Banten teh alam adat gitu. Pakai debus teh cuman kan zaman ayeuna mah gitu seueur karena hiburan kapan henteu saestu ning dieukeun dipake aya nu trik bae aya kapan aya nu saestuna nya bener alam adat na asak gitu. Karena zaman ayeuna mah boro-boro puasa kapan hayang nu arasak bae gitu. Mantak seueur trik seueur ieu. Berarti zaman harita memang diperlukan lah ya. Memang diperlukan. Jadi zaman ayeuna mah arek gelut-gelut jeung saha atuh. Melainkan gelut jeung diri sorangan jeung hawa nafsu urang kan gitu. Eta kan tadi punya kekuatan sareng naon bisa ngetakan hampir setara jeung ieu berarti mah aya ajian Braja Musti. Ya, lebih condong kadinya. Cuman tadi kembali kana keyakinan anu kadua kana leukeun. Sering
ngamal di puasaan ge kapan berbulan-bulan atau bertahun-tahun puasana ari teh diamal mah teh diwirid atau moal jadi naon kan gitu lamun cek kiai teh mah cek ieu Mang Asep teh mah cenah man hadamah hudi mah di sasa jalma anu ngahadaman kan eta mah kana perkara naon bae pasti bakal ngahadaman deui gitu ulah mentang-mentang geus puasa geus langsung asak tapi teu diwirid-wirid atuh ibarat golok bae golok sanajan anyar gitu nya bari geus seukeut disarangkahan bae atau dipake bae teu diasah-asah gitu atuh mentul bae meudu bae sarua eta dina keilmuan ge kitu karena mungkin salah sahiji ilmu tertua di Banten eta nya Torekat Aceh sebelum aya toriko gitu. Torekat Aceh karena pada hari eta kapan dina bidangna eta kedikjayaan eta kapan sangat dibutuhkan nya diantarana eta anu pendiri ieu na kapan Syekh Samandulang Syekh Ali bin Syihabuddin terus Abah Haji Bakho sampai terus ka ulama-ulama anu sampai ka dieu sampai ka jawara-jawara kan harita dibutuhkeun gitu seueur anu ngarep di setara zaman kesultanan apa di atas apa semua emang Toriko Aceh eta setara ada di zaman kesultanan ada karena Islam pertama itu kan makanya Aceh eta disebut Serambi Mekah jadi dari mulai perdagangan oge kapan di zaman dahulu zaman baheula mulainya di mana teh di wilayah Aceh heula mulai menyebar Islam nya Samudra Pasai teh Samudra Pasai terus kapan sampai ke zaman Wali Songo terus sampai ke ayeuna sampai ke daerah urang lah ke Tatar Sunda Jawa Barat kan sampai pemecahan Banten lah khususnya seueur atuh hari ayeuna anu nyepengan kana Toriko Aceh di Banten masih seueur masih seueur rata-rata kiai-kiai eta seueur nyepengan dimasturkeun daerah wetan daerah Bogor sami seueur daerah Bogor mau daerah Pandeglang atuh jawara-jawarana kan kapungkur disebut jawara eta bari sangaji kapungkur eta jawara ari sabenerna jawara-jawara eta anu ngamankeun kapannya lain jawara anu ngarampas singkatan jawara eta jaga warga eta singkatan jawara jaga warga jaga kurang ngajaga lain iya mah jawara cenah anu ieu ngamuk jadi hayang ngeunah bae disebut jawara eta jaga warga jadi nyalametkeun kana ieu tina ka nantah lamun baheula teh loba banditnya tina anu kararitu jadi ngajaga lingkungan ngajaga masyarakatna eta jawara ngaranna lain jawara bisa meres kanu leutik kapan eta lain jawara eta mah terkait Toriko eta penting mursid atau kumaha eta mah atau pengijajahan kumaha sami pengijajahan kedah mursid sami namina imah aya sanad kaguruan kan sanad keilmuan sami terus kan di silsilahan eta luar biasa cuman zaman ayeuna mah asana entos jarang eta karena tadi teh hesena meurina nya nyalain ku hese meurina jadi sekelumit jalmi eta mungkin kebanyakan teh kirang paham kirang apal gitu karena Toriko Aceh eta terus kanu ngalepna ge nya jarang gitu tapi eta termasuk ayeuna kan keilmuan kejawaraan gitu sering jadi sorotan dianggap sebagai halu gitu Torikot Aceh ieu nu baheula mah memang sangat dibutuhkan bertentangan geus sih bertentangan kumaha hukum Islam gitu dan henteu tuh kumaha kedudukan atuh tadi teh innamal amalu biniyatin sahna hiji perkara sahna amal perbuatan teh kumaha niatna urang boga golok lamun pake maehan jelema jadi haram meulina haram urang ngabogaana sama ilmu ge jah hakikatna mah kapan Gusti Allah ieu anu ngaijabah kan gitu kumaha urangna adapun cenah terkait eta masalah ieu diharamkeun jeung henteu tadi teh
masa orang diharamkan dina eta kan aya bacaan kandungan-kandungan tahlil, baca sholawat sareng istighfar. Dina bacaan eta amalan intina eta, amalan intina santosna tawasul karena sohibil ijazah nah gitu nya, sohibil ijazah terus karena guru-guru ka ditu. Tidinya santosna beres tawasul nembe baca tahlil sekian puluh akan gitu, baca sholawat sekian puluh, baca istighfar sekian puluh atau sekian ratus kan gitu. Eta patokana tilu tahlil sholawat istighfar anu bacaana eta. Adapun eta mah bahasa ieu bahasa kadang-kadang bahasa nyumpah kan naon karena besi karena benda-benda tajam disumpah diomongan eta teh kapan nu mantak dina ieu setiap di ujungna eta aya kalimat hak dina oge mentana ge karomah guru urang karomah penghulu Kangjeng Nabi Muhammad dengan berkah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta terakhirna eta pasti dipasian eta kan nyuhunkeun kaberkahan ieu urang eta nu mantak lamun sakira-kira amalan anu sakitu luar biasana ku urang diamalkeun gitu nya zaman ayeuna mah asana tapi seueur anu ngalep cuma kan secara privasi eta mah eta pengamal torikot eta ketika ingin tadi tehnya berfungsi gitu sama eta kedah dibaca heulan apa eta otomatis asal inget bae karena eta karena amalan atau torekoh bae inget karena torekah bae torekot Acehna insyaallah diijabah Gusti Allah tadi teh makana sering didawam kapan tos keur ngadawamna eta urang kan ngahareupan cai dileueut ngahareupan cai terus dileueut kan gitu di bismillahan menta karomah guru urang menta karomahna barokahna mujizat penghulu Nabi Muhammad sareng barokahna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sakabehna eta satiluna ta karomah guru mujizat Kanjeng Nabi terus kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sanjana eta hak jadi 7 kali eta menghak jadi geus pasti hak eta yakin bakal timbul kabarokahan gitu. Di dawam naon bae kan jadinya aya kandungan ayat nu sangat luar biasa kan ya sami eta oge bacaan eta seueur sabuku kirang langkung aya pengitu 12 lembar mah berarti torekot ieu mah asli di Aceh ya asli torekot disebut torekat Aceh eta asli karena seueur ulama anu di hadian eta ulama ti Aceh gitu. Tapi anu kadieuna sohibil ijazahna seueur kana anu ti Wetan ti Banten bercabang untuk Dijayaan di Banten eta. Termasuk salah satu sumber ilmu anu ngajarikeun Banten terkenal jadi jawara itu Tah eta Almadad kapannya aya Almadad kapannya sering pakai debus teh kan gitu. Almadad kasih ilmu Banten cenah. Kapan kana seueur versina torekat Aceh eta aya nu kangge debus aya eta hiji bacaan nu kadua eta mah khusus kangge atraksi gitu nya atraksi ngambeling gitu cuman anu di kalangan santri eta biasana hiji bacaan anu kadua mah tara di gawean tara di puasaan gitu anu kahiji wungkul karena tadi teh hiji jeung ngabela lain jeung diatraksikeun gitu eta mah jeung kapopoh mah kan kan tadi teh mangrupe ilmu naon bae ge hari dibawa ku takabur mah henteu diahlakan teu diadaban nya tadi teh ya urang anu tadina leuwih engkena jadi leweh ku sebab takabur kan gitu anu tadina urang sugan mampu orang mah urang teu bisa kan tadi deui balik deui urang kana eta kana akhlak kabeh kudu diahlakan jeung adab intina mah hayang salamet mah henteu teu ku pestol henteu teu ku beudil urang nya bager jeung papada bager di adaban kurang saling menghormati karena saluhureun
Nah, terus orang mahabas sejak sayangnya kan usaha dapen kan saling menghormati karena saumuran kan gitu sahakna bae gitu. Insya Allah bakal selamat ya pasti bakal selamat. Ieu mah cenah urang mentang-mentang urang boga ilmu ilmu itu bari jeung disoalkeun nyata teh. Loba contohna kapan anu dirangkas di Sajira. Di Sajira teh kapan nu viralnya? Nu viral katelahna teh naon? Udin batik cenanya. Kan kitu kapan. Gagah ieu kapan boga ilmu kedijayaan kebal karena senjata. Areku sombong mah jeung takabur kapan. Eta aya nu wani kapan kana manehana. Atuh teu dingding halik kapan. Itu. Ku sebab takabur ieu pangrasa manehana pangjagona kan gitu. Ilmu mah teh panutupna. Kan gitu. Diibaratkeun di luhur aya langit aya keneh di langit kan. Di atas ilmu aya deui paling luhur kan. Ilmu eta. Mantak ulah pada takabur. Kabeh di adaban, di akhlakan. Pasti bakal selamat eta nunjang. Karena jalmi anu berakhlak eta luar biasa. Berbeda jeung orang berilmu tapi teu akhlakan atuh tadi teh. Si Kangjeng Rasul teh. Lamun urang tawadu handap asor, rendah diri bakal diangkat derajatna. Sabalikna lamun takabur bakal direndahkeun derajatna. Ulah-ulah dina pangkat derajat duniawina kan. Dina keilmuan ina bae kedijayaan nya pasti bakal jebol. Karena ku sebab takabur. Karena hakikat nama anu nyekeutkeun anu nyenteurak kana kulit jelema eta Gusti Allah. Anu ngamintulkeun kana eta pakarang Gusti Allah. Geus urang mah lillahi ta'ala. Kan kitu. Nah, eta sekulumitna. Karena luar biasa. Abdi hoyong ijazah sebenarnya mah. Cuma can kapanggih. Hoyong. Karak ieu narosan kana rencangan. Tapi insyaallah bulan iya tahun ieu lah karek ijazah. Jaga-jaga bae atuh. Bisik teulah kapan nih kacucuk kadu karena aya kaduraga kan gampang kurang langsung disanggap kapan sanggap urang. Eta mah cenah urang ieu sieun keneh aya kadu langsung lumpat. Berhenti ke Jakarta, lempang suku. Lumayan kapan. Karena lain eta bae nu matak seueur pandangan jeung khasiatna ge seueur sabenerna seueur. Bisa lamun ieu mah anu di bidangna ahli terapi mah bisa kena ngobara nyeri huntu bisa ngajaga kana tenung santet nu karari itu tiasa nya tadi balik deui urang nya pokona mah karena arah-arah lillahi ta'ala bae tadi balik deui tapi bari di adaban itu bisa urang lamun zaman ayeuna mah kapan beda kapan aya kapan ucapanna mah sangat pedas aya di hareupan mah tadi teh jika jelema ngomong-ngomong hayang nyandung bae anu tadina maung kumaha anu tadina maung datang ka imam kumaha jadi meong nyeuseum begitu sangat luar biasa eta puasana jangkan eta 5 bulan setiap tanggal 14 begadang tiap tanggal hiji dimulain puasana 7 poe eta aya kapan luar biasa sehingga aya asroran oge seueur asrorna eta timbul asror bagi jalma anu ngadawam terus-terusan minimal minggu sakali henteu saminggu sakali sabulan sakali henteu sabulan setahun sakali untuk di puasaan mah digawean pasti aya bae itu kan ulah dipake henteu bener tadi teh dina niatna kapan dina niat puasana pasti nama kapan khusus nah itu sama godin fitoli bil ilmi fitori koti Aceh lillahi ta'ala atau sunah lillahi ta'ala sunah ta'ala eta niatna ge tapi lamun kana Kang Agus hari ijazah mungkin diantar ku abi apal mah apal gitu apa karena teu rencana bikin tos nanya-nanya alamatan tos ieu entos aya entos di kantongan ke alamatna geser golok tanya kan kapan maksudna mah eta gambaran sebenarnya mah gambaran bisa kemuncet mana eta langsung bungkus masih kurang yakin ya muncet sorang kapan teu anca-anca heula kapan lalahunan langsung muncet geus langsung bungkuskeun bae itu eta mah filosofi eta lamun ajan teh mah
kita ieu ujikeun kudu lalahunan dirasa eta jadi syarat eta jadi kita ngawauhkeun 3 poe sakali diasah golokna eta 3 poe sakali diasah geus seukeut misalna ulah ngasana ulah asal herang seukeut karena lamun geus muasaan eta cenah ge torekat acan eta lamun nyekel pakarang usah beun seukeut cenah diusap eta si pakarang lingsem jadi muntul lingsem babeu lingsem teh kumaha sih saseukeut-seukeutna pakarang lamun geus dicekel ku eta bajana sieun diusap saeutik kitu nya diusap karena anu bener-bener kataekan mah kapan buah anu ngerecek sagala eta beusi anu ngerecek tapi abi henteu nempo kajadian kitu sampai ngerecekeun henteu eta mah saur rencangan pun guruna cumarita kitu nya hasil lalakna eta guruna deui tah lamun manehna meureun kape uyut guru gitu guruna cumarita tanya guruna deui tah guruna deui kan uyut gitu lain bapak kolot guru kan guruna deui tah eta sampai ngarecek kan kusebabna unggal peuting di dawam santosna puasa dawamna eta 15 tahun jeung pantanganana gitu ya, tapi eta ge henteu ieu henteu maksudna henteu dieukeun maksudna henteu kagunakeunna mah jakumaha kapan jatuh aya kapan deuk-deuting saha anu aya ngamankeun tapi eta ge masih mah kumaha coba kapan aya hiji kisah kapan hiji nya jawara nya kiai nya jawara aya kapan diserang ke zaman ninja tanya apanya tahun sabar eta zaman ninja kapan eta lah geus eta mah hiji namina ake pulan tah hiji namina moal dieukeun eta didatangan ku ninja anjeunna eta tanggu ninja begitu muka pintu manehna nyabut peso si pesona eta henteu dieukeun meureun si peso eta jiga urang masek cau Ambon cabut peso kitu tah di sebitan si pesona eta dilitikan ku kukuna eta bener-bener asak jika kertas bae kumaha kertas kurang di eta peso sakitu hebat teh Gusti Allah atuh hebat hebatna lain etana hebatna lebih hebat eta Gusti Allah Subhanahu wa taala ngaijabah kana jelema anu sabar kana jelema anu amanah kana jelema anu leukeun kana jelema anu takwa kan gitu pasti bakal menang pertolongan dina bidang naon bae eta eta basa kulumit sakitunya bisi mah abdi lumayan geus wengi masih ieu isukan aya uleman ka ditu ka Semarang ya ieu ge ayeuna mah kuduna ayeuna di Bandung ye ayeuna abdi di Bandung cuma teh nu ngondang ye di ka dieu lajuna mah teh nu ngondang kuduna poe ieu ye wengi ayeuna ye kuduna di Bandung cuma teh nu ngondang gitu nya ka dieu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.